Mbah Anom disalahkeun ge ku para guru-guru torekat lain torekat nasu salah cara nyampekeun anak lantaran norekat teh pake jabatan, norekat teh pake dunia. Salah. Norekat mah hiji be ulah mikiran jabatan jeung dunia, hiji Allah. Nu mantak wanin kiai-kiai di Garut di Tasikmalaya salah. Lain salah torekatna, carana mungkin nyana baheula teu ngahidmat ka guruna teu nyahoeun. Geus guru kula sababaraha guru lain gitu torekat. Mantap teu diakui di wetan, teu diakui. Lamun urang nyaritakeun Mbah Anom Tasikmalaya tetap nu asli gideg. Di dieu almarhum Abah, kumaha tah Bah seuri we. Kumaha Bah kebal-kebal ngomong lain kitu, ngankeun bae lah. Tuh. Di mana teh salah? Menteri-menteri kabeh pedagang arasuk torekat di beat ku nyana. Laporan alhamdulillah bah barang norekat naik pangkat bagus. Laporan alhamdulillah bah kamari mah dagang oncom beakna ngan 100 barang norekat beak 200 bagus. Manya hasil norekat kos gitu. Hasil norekat mah laporanna lain gitu bah alhamdulillah nu kamari mah kurang getol jadi getol. Terus nu kamari can kapanggihkeun وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والأحوال الربانية هي التي تنشأ عن ذكر الله من القلوب المنورة ومن سماع ما تحرك إلى الحضرة وقد تنشأ lan terkadang cukul ya ahwal an sima'il lahwi saking ngarungu alat lahwi saking ngarungu alat memengani zakana arifan tatkala ya ora wong iku kang weruh soripu kang molaken ya arif atawa ya si wong ing lahwi minal batili ilal hakim maring saking batil maring hakama wa go'alir rajuli kaya barang kang tuni bayama kadua wong lanang alladzi sami'al go'ila kang ngarungu ya ladzi kang ucap ya kulu kang ucap ya qail ing syiran idzal isruna min sya'ban walat idzal isruna min sya'ban walat tawasil surbalailika bin hari mufa'alatun fa'ulun bisa dikieukeun mufa'alatun fa'ulun. Aduh teu beres guys. Emang bener emang gitu ngaranna ge nyanyi atuh. Dibawa di Arab kos tadi dibawa ke Karawang atau gitu. Wala tasrab bi aqdahis wa aqdahis wala tasrab bi aqdahis gharin faqad daqa zamanu ala sigari. Idzal isruna tatkala utawi tanggal 20 saking bulan Syaban iku mengoya isruna fawasil maka nepungakeun ira surbalailika ing ngombe ungi sirabin hari kalawan awan wala tasrob lan aja ngombe sirabi aqdahi sigorin kalawan pirang-pirang wawadah kang cilik. Pakodoko maka teman-teman rupak opo azamanu zaman ala syogori ingat tase wadah kang cilik atau make majaz pawasil maka
izal isruna tatkala utawi tanggal 20 min Syaban saking bulan Syaban walatiku mengoya isruna wawasil maka nepungaken sira ing ibadah hongi sira kalawan awan kang kaya ngumbe ne wong kang dahaga wala tasoblan aja ibadah sira biakdahi sigorin kalawan pirang-pirang ibadah setiti kang kaya ngalegut ing dalam pirang-pirang wadah kang cili maka teman-teman aya bae nu nginum surudut pakodok ko zamanu maka teman-teman serupa ka zaman ala sigori ingat teh pirang-pirang kang cili Mala wajihi maka bingung ya rajul ala wajihi ngatase zat rajul wa zahabalan lumaku ya rajul ila Makkah maring negeri Makkah pabakia maka tetap ya rajul biha ing dalam Megah mujawiron alekang nananggah hatamas mata-mata malah mati ya rajul radhiyallahu anhu muga dilar bendosa Allah anu saking rajul pahima tegese paham ya rajul annal umra ing satuhune umur idza zahaba juluhu tatkala wis lumaku opo gede-gede na umur Pakod korubala jalu maka teman-teman wis parek apa ajal wado ko zamanulan rupa kapa zaman alal ibadati sugro ingat se ibadah kang cilik atuh fayat lubu maka juprih ya rajul al maudi allazi takunu fihil ibadatal kubro maka juprih ya rajul ing panggonan kang ana ikut tetep ing dalam maudi opo ibadah kang gede atuh kenapa yudha'afu fihil amal maka den tikal-tikal pihi ing dalam maudi apa pirang-pirang amal wa hadzal rajulu kana minal ulama'il mujtahidin lan utawi kilahi ki wong lanang iku ana ya hadzal rajul iku tetep saking ulama mujtahid kabeh walau kana minal arifina ma lamah ta'aja ila zihabi makata mantak sia kudu bisa ge maca kitab ngeunaheun maca kitab teh horengan andek dikukumahakeun ge oh aduh Gusti tinggal anu teu mondok bae riweuh asa gugulung kalapa mondok mangenaheun minimal urang neulekeun huruf-hurufna mubtada khobarna syarat jeung jawabna nu mondok ge puyeng komo nu teu mondok ya Allah bal ibadatul qulubi mudhafatun bi adafin kasratin fi ayyi maudin kanat sebalik tahu dai ibadah pirang-pirang ati iku kang den tikel-tikel kalawan pirang-pirang tikelan kang akeh ing dalam di panggonan kanat kang tinemu ya ayi walidzalika gola ba'duhum lan karena mengkono itu ibadatul qulub mudhafatun bi adafin kasirah gola ba'duhum ucap sapa tengah ulama az-zurratu min amalil qulub afdalu min amsalil jibal min amalil jawari utawi saatom atau utawi saabot semut atel itunya saking kang tetap saking pirang pagawean pirang-pirang ati iku leuwih utama tinimbang saking pirang-pirang gunung kang tetap saking pirang-pirang pagawean pirang-pirang raga wa qala alaihi salatu wassalam lan ngucap Kangjeng Nabi ku tetep ing atase Kangjeng Nabi uta rahmat lan salam ing lapat rakaatun minal limin bil afdalu min alfi rakaatin min jahilin utawi sarakaat kang tetep saking kang ngruh ing Allah iku kang leuwih utama tinimbang saking 1000 rakaat kang tetep saking wong kang bodoh ing Allah. Nyaritakeun jelema anu kaentepan ku ahwal di mana jelema tersebut eta jelema nu ibadahna hungkul khusus ka Gusti
ninggalkeun kalazatan dunia, kemewahan dunia. Hiji be Allah. Pangkat urang teh tergantung kumaha anggapan urang. Nganggap gedena ka Gusti Allah sabaraha persen jeung nganggap gedena ka dunya sabaraha persen, didinyalah pangkat urang. Lamun urang nganggap gede ka dunya, nganggap mulia ka dunya, martabat urang didinya ayana. Urang teh boro-boro ka mobil mewah, ka mobil kempes gersep. Boro-boro ka Scoopy, ka Mio menang pamere atut. Ieu mah motor goreng ge nu jore masih resep keneh, berarti urang teh didinya pangkat urang. Geus teu kudu nyaritakeun batur, jang urang beragap dada urang awak hate siru ai sia resep tah teu coba ka mobil resep, ka motor resep, ka sapeda resep, kanu sapeda kempes resep bisa dihadean teh ge, ka awewe nu geulis resep. Pangkat sia teh didinya ayana. Berarti urang teh resep jasa ka dunya, berarti asal resep ka dunya kurang resep ka Allah. Lantaran cak Allah akhrij hubad dunya min qalbika. Pa inilah ajmau hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahidin. Moal ngahijikeun di hiji hate nya resep dunya nya resep Allah. Pokokna mah hiji hate teh resep ka dunya ka Allah kurang resep. Resep ka Allah ka dunya kurang resep. Tinggal kumaha urang hate tah eta teh pangkat urang di dinya. Teu kudu ka batur. Diri urang bae heuladan. Barang kurang diperhitungkeun teh urang mah loba ka resep kada dunya atuh pangkat urang di dinya nu mantak hudang ti peuting ge berat. Berat aya gadaek kurang dipaksakeun luar biasa. Naon eta nu ngabang baluhan ka urang, resep urang ka dunya. Dibawa tahajudna berat. Dibawa maca Quran ti peutingna berat. Dibaca tafakur jeung zikirna berat, dibang baluhan ku karesep urang terhadap dunia. Begitu hudang ge begitu hudang tek, be hudang urang teh jam 1 jam 2 hudang. Ingetna karung aing di mana nyai, plat hejo teh di mana, karanendena rapih henteu teh budak kadinya kan tah. Nah, hudang orang jam 2. Isuk ka pabrik jam sabaraha nya, budak beres tah henteu ngalobina teh. Tuh, hudang teh endek tahajud teh inget teh kadinya. Begitu hudang jam 2 di kantor, pagawean ngabereleng di hareup. Begitu urang hudang jam 2 lantaran pagawean urang nu kurang dicintai pasar eta jongko di pasar kadeuleu. Sanajan hujan banjirna kadeuleu dihandap teh ku Cuprakat tah. Jongko eta urang hudang teh berat. Berat. Tapi lamun urang mau pohokeun ka dinya geus bisa leupas tek hudang ti peuting. Hanca Quran teh kamari kakarak meunang 5 juz. Peuting ieu 5 juz deui ka Quran tah hanca hudang ti peuting hanca urang kamari zikir kakarak menang 10.000 malam ieu 10.000 deui beda tah pikiran tah hudang ti peuting kamari sarwiti nge-SMS aduh SMS ti peuting di SMS enak SMS ti peuting na kos kitu enak sedap rahasia perusahaan teman guys bagus. Pagawean orang didinya lah martabat orang. Sok begitu orang hudang ke mana ingat dah didinya. Masya Allah. Guys, pakarlah batama balikin ke pribadi masing-masing. Kos gitulah. Nah, ketika orang boga guru khusus mulai orang ibadah ngaluruskeun tujuan orang ka Gusti Allah, ngalepaskeun karesep orang terhadap makhluk terhadap dunia, dipaksa ku orang diri orang jiwa orang kalbu orang ruh orang
dengan make cara tertentu, zikir, tafakur, muraqabah, khidmat, opat syaratna. Urang guru torikoh dibere tah zikirna tah tafakurna tah muraqabahna, tapi tengah khidmat ka guru angel kajadi. Kos gitulah dina torikoh mah. Nu mantak dina torikoh mah hese prakanana jeung praktekna teu bisa diijazahan. Tah zikir, tah tafakur, bari ka ditu angel ka kapanggih jeung guru, teu pernah mujalasah jeung guru. Jadi mah jadi ngan iraha meureun. Jadi kudu mujalasah jeung guru teh, kudu diparentah ku guru teh, kudu dituduhkeun ku guru teh, kudu terus sebab teu sembarangan merentah jeung nitah guru teh. Kecuali aya nu dimaksud ku guru teh dek ngalunakeun nafsu nu aya di dirina. Lamun teu kapanggih-kapanggih jeung guru, atuh zikir tinggal zikir. Da syaratna ge tetep bae opat kajen ka mana-mana ge urang ijazah torekat teh opat bae. Zikir, tafakur, muraqabah, khidmat. Cenah ayeuna mah guguruna di Irak pasti kitu bae. Cenah guguruna di Iran pasti kitu bae. Cenah guguruna ayeuna mah di Amerika. Guru torekat di Amerika. Asana ningnang amat gadengeunnya. Andai kata tetep baik, opat baik. Guguru di urang opat baik. Nu mantak guguru tarekat tah zikirna beres beat, teu kapanggih-panggih deui khidmatan. Engkena jadi suuzon ongkoh norekat tapi suuzon. Lantaran naon? Atuh teu dieusian ku hidmah. Nafsuna teu kumaha dipiceunanana, malah barang norekat ku ari jadi gumede. Barang norekat ku hari, waduh limbahna jadi nambah. Barang norekat ku hari naik pangkat. Barang norekat kadinya arahna. Numan Mbah Anom disalahkeun ge ku para guru-guru torekat lain torekat nasu salah cara nyampekeunana. Lantaran norekat teh pake jabatan, norekat teh pake dunia. Salah. Norekat mah hiji bae ulah mikiran jabatan jeung dunia, hiji Allah. Nu mantak wanin kiai-kiai di Garut di Tasikmalaya salah. Lain salah torekatna, carana mungkinnya nak baheula teu ngahidmat ka guruna teu nyahoeun. Geus guru kula sababaraha guru lain kitu torekat. Mantak teu diakui di wetan, teu diakui. Lamun urang nyaritakeun Mbah Anom Tasikmalaya tetap nu asli gideg. Di dia almarhum Abah kumaha tah Bah seuri kumaha Bah kebal-kebal ngomong lain kitu ngankeun bae lah tuh di mana teh salah menteri-menteri kabeh pedagang arasup torekat dibeat ku nyana laporan alhamdulillah Bah barang norekat naik pangkat bagus laporanana alhamdulillah Bah kamari mah dagang oncom beakna ngan 100 barang norekat beak 200 bagus manya hasil norekat kos gitu hasil norekat mah laporanna lain gitu Bah alhamdulillah nu kamari mah kurang getol jadi getol terus nu mah can kapanggih ngeunah ibadah ku ari mah tambah teu ngeunah sia ngaarahna ka ibadah. Ngentek tadi aku, kajian kuku mah ge, hebat tinggal hebat. Ajaran nu salah, ajaranna bener, silsilahna bener, torekatna bener. Mun dibacakeun bukuna akur carana. Mungkin eueuh hidmatan teu nyahoeun atawa nyana teu nyahoeun ka torekat nu asli. Ji atuh kitu bae. Bantan aya nu ngembangkeun torekat, taliti teu akur. Kunaon lobalah kata akuranana nu mantak guru-guruna teh jadi suudzon hasil torekat teh suudzon atuh teu bagus lain kitu disembunyiikeun torekat ulah batur pamajikan ulah keuna nyaho anak ulah keuna nyaho cukup nyahona Allah ibadahna ka Allah teu kudu dikanyaho ya malah gitu sing ada sing deket-deket aing torekat pan weh teh edas budak. Iyalah ahwal wal ahwalur rabbaniyah allati tansau an dzikrillah ahwal bangsa rabbani anu timbul tina zikir ka Allah minal qulubil munawwarah tina hate anu bersinar
ansima ima taharraka ilal hadrah tina ngadenge anu mantak ngarajedkeun ilal hadrah berangkat menuju Allah melalui zikir dituntun ku guru mursyid atau dibere cara la ilaha illallah la ilaha ngarenyet illallah ngarenyet lain deui timbulang ke ahwal jadi nyana berem gideg la ilaha illallah la ilaha pohon illallah ahwal timbul ahwal tina zikir heulanan leuletikanana bae waktu zikir geus aya ahwal geus aya la ilaha illallah poho nyara teh sebab ngatur napas la ilaha illallah hasil tapakur pandedinya teh eueuh nu dimaksud iwal Allah kuari digerakeun aku eusina maksudna ieu teh menang Allah seakan-akan lain dirina Allah ieu teh nu ngarobah-robah nu ngamacakeun la ilaha poho ka diri timbul hal lamun masih kene inget ka diri sorangan nu zikir teh aing moal aya hal datang ka modar ge timbulna hal teh poho ka diri nu aya Allah lantaran diatur napas teh sehingga tina pengaturan napas seakan-akan urang teh dirobahkeun ku Gusti Allah jadi nu robah teh lain urang Gusti Allah ngarobahkeun urang atuh Allah teh nu rubah-robah di awak urang sarua jeung kitu geus leng bah geus pohoan la ilaha illallah la teu kaluar-luar di kamar bae sapoe poho mantak besi aya nu di kamar bae sapoe sing ada la ilaha illallah la ilaha illallah bareng di dieu kerek bae horengan tidak zikir geus tidinya terus bae kan hasil tapakur teh kapan eta teh diaplikasikeun kana kitu nangtung diuk engkena terrealisasi sambil nangtung sambil diuk sambil ngobrol sambil ngaji teh seakan-akan diri urang aya dua ieu nu keur ngaji teh nu ngomong-ngomong anu ieu mah asa aya nu ngabimbing aya geus moal lepas ti Allah hese tamah tuh geus kudu dijadikeun hese jadi aya dua dimensi diri urang teh ngaji biasa tamah suara zahir cerita zahir tapi di tengah-tengah eta teh aya seakan-akan aya nu ngabimbing urang teh aya dua nu keur ka Allah bae eta teh pikiran teh akal teh naon kitu golbu teh bahwa Allah nyahoun Allah agung Allah mere Allah barahan Allah eta dua hese atau hese kos urang keur dahar we gitu keur dahar teh inget we kapan kasih sarwiti dahar mah dahar we tapi pikiran mah kan ka sarwiti we tah oh heuh tah kos kitu kos sia tah kos sia aya dua aya dua urang sok dahar di mana bae urang di restoran gede tapi inget bae ka ditu keur ngaca bae ge padahal mah beungeut urang nu ngaca teh tapi pikiran mah ka ditu kapan urang keur di WC bae keur di WC ge seserian sorangan atuh pan di WC urang teh awak nama ngomong teh haket teh maka ditu tak kos kitu ngan sia mah pan ka jurig ingetna ieu mah ka Allah ku sebab geus cinta jasa ka pol jasa atuh selalu inget ka Allah keur ngomong keur ngaji keur kumaha Allah sarua jeung tadi keur dahar keur ngobrol pikiran sarwiti itu tinggal ngagilekeun beda saya itu eta kumaha hasil tafakur kulantaran geus bae ditafakuran ku urang ka maha kawasaan Allah ka maha agungna Allah dimorokobahan ku urang tina ahadiyatun tina sifat ahadi Allah terus dimorokoban dizikiran ku urang geus ka Allah bae hungkul geus roh urang ka Allah pikiran teh Allah bae sanajan keur leumpang nu ieu mah leumpang jasad ieu mah ka Allah keur dieu ka Allah keur dahar ka Allah percis kos sakumaha urang cinta ka hiji awet teu poho keur salat keur atahiyat di luhur sajadah kunaon atuh hate urang mah keur nganjang pan bloon eta coba ieu kadeuleun ku batur keur salat di mana di masjid sajadahna bagus biasa we at-tahiyatul mubarakatus shalawat tapi hate mah kajaki bae bener kan pun tuh eta kos kitu bae jadi berarti urang mana keur salat tuh cak Allah mah lain keur naon keur apel itu keur salat tuh lain cak wali ku batu keur di pasar wali mah nyahoun kadeueuna Gusti keur salatnya lain keur di mana mall keur di mall nu mantak eta teh
itu nukur sok didongengkeun ku nan karang-karana Syekh Madura teh sa ke Holil Mama Holil begitu mas santren nyana salat maghrib pan seserian di dia di Tuban seserian cak guruna teh sial teh budak berjamaah ngaganggu batur saha teh budak teh terus we seserian nya da seuri beres salat tah saha tadi nu seserian nya da seuri kana Holil ka dia sia kurang seserian sia ngaganggu salat batur wiridan sia ngaganggu seserian bae lain khusus salat kurang sia seserian sakjana mama hatena keur ngakeul katebak je heueuh orang mamana teh lapar ngimaman jadi inget ka ngakeul keur salat kanyahoan ji mama hampura atuh masyaallah kadeleuna mah mama teh keur ngimaman salat kajahoan ku Syekh Holil horenganan hatena keur ngakeul deuk dahar je teh tak kanyahoan tak wali waduh masyaallah iya emang teu kanyahoan atuh kanyahoan aduh timbul hal geus teu hese nyaritakeun atuh kos kitu mah Allah nu mere atuh tah mah hese dihayang-hayang itu dibere mah teu bae diembung-embung dibere mah teu dibere bae ku Gusti Allah tamah hanya eta hanya Allah jeung nyana lah nu nyahoeunana jeung nyana ge teu meunang ngamumurah tamah eta mah keur dikasapakeun bae dikasapkeun ku Gusti Allah geus hese kitu jeung loba-loba nu lainna deui Mama Khalil teh Nah timbul tina zikir bakal kos gitu bakal urang keur ka Allah bae Allah atuh pan kabeh ge nang Allah urangna ka Allah atuh dibere ge ku Allah hiji nomor kaduana tadi waqad tansa'u an sima'il lahwi kadang-kadang timbul tina ngadenge alatul lahwi idza kana arifan di mana manehana nyahoeun yusrifuhu minal batil ilal haq jang naklukeun ruh sebab ruh urang teh henteu terlena lamun langsung zikir henteu terlena mun maca Quran henteu terlepan ieu teh ieu ngalempengkeun terlenana heula hate sok urang ayeuna mah keur mujuna benduja teh dadat dinolkeun salat ge lain deui Allahu tenang dinolkeun hasil dicarekan ku batur carekan heula urang nol ya saya teh urang salat ge lain deui Allah eta ruh urang teh nol atawa geus teu bogana naon jasa dicarekan ku pamajikan lah sabodo geus aing mah deuk salat bae di nol Allah tenang tah ieu supaya gak nolkeun hate eta hese jasa di nolkeun ku urang hese nah kuari mah bisa coba urang ayeuna ngagitar heula asal nyana jang dirinya ku ngagitar bisa ngabilukeun tina batil kana hak asalnya na bisa kuari ku organ heula mah teh Habib Lutfi mah boga piano gede piano na gede di luhur tingkat 2 coba ge ka Habib Lutfi emang kieu pernah ka ditu encan aing ge make pianonya tapi lamun geus main pianonya na guda gede geus teu bisa ditanya dia bisa ditanya ku suara mah nanti oh pamajikan geus bisa geus tah asal geus gageter we kitu la ilaha illallah geus bisa diganggu Habib Lutfi la ilaha illallah terus bae jadi piano heula eta do mantak ieu mah di orkes kitu joget oguan hate ka bawah ku alunan gitar ku alunan suring ku alunan poho teng janyana ge lamun boga ka isin mamalekeun joget moal daekeun eta teh keur teu normal eta teh keur khawarik nya teh keur hal ngan eta juriga dituna eta terlena nya nu mantep kumaha ieu bisa na ya aya nu ku gitar aya nu ku suling ngan engke kos kitu teh teu meunang sambarangan aya nada khusus ti guru mun ngagitar petikanana kumaha jeung naon anu di gitar henteu sambarangan ngagitar henteu sambarangan piano dibere carana nah ieulah tugasna model pansuri nyana khusus boga tarian-tarian rebani ngaranna model tarian Aceh model tarian Turki model tarian-tarian kitu Mesir ta eta teh boga tarian khusus mengarah ka rebani
urang lamun neuleuh di dieu di Banten naon karang-garana debus coba tarianana tarian robani eta nu sebener asli nama ripainya eta teh ripainya asli nama lamun kurang diamati ripainya eta teh mantak kadituna bisa ditembak ngebul ripainya ngaranna nah ieu di naon gara-gara dipotong dibeuleum dan lain sebagainya ngadahar naon kaca beling dan lain sebagainya eta teh tina mimiti suarana heula ripainya mah kos gitu nadana heula nadana make gamelan biasa terus dingkring deng 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 dingkring heula deng peureum teu bisa lamun teu peureum nyana terus laguna khusus ngelak-ngelik tah diantarana marhaba teh tah marhaba aya ripaiahan atuh teh nyaos itu belajar jinganan tah lamun urang belajar make marhaba nu eta tah ngeunaheun kena Robbana shol Rabbana sholli ala wah sana ye edan tieu lah ya yahu yang marah terus tetep pohong kena talunan suara dingring mulai benang roh terlena roh nah kudu nama didinya teh lain haju ngadaharan kaca zikir ka Gusti Allah ieu mah haju ngadaharan kaca ta eta dibeuleum teu teurak ta eta salah dirinya debus teh salah ngagilak ripainya eta kudu mah langsung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha diuk brak la ilaha illallah la pohong geus la ilaha illallah mun bisa make gamelan lahwi dibilukeun tina batil kana hak memang kudu ku cara kitu lantaran ieu mah bangkawarah jadi teu sakabehna si ieu mah teu kudu lantaran bisa si ieu mah ulah lantaran bisa si ieu mah ulah ieu mah teu bisa mantak tadi ge kudu guru mursyid ieu mah teu bisa ye ku suara qiraat coba make didatangkeun Muammar terlenatan teu ternyata coba Humaydi ternyata henteu coba make siiran coba Salamun alaika salatullah teu bisa bae terus teu bisa ieu make naon ya diarahan bae ku guru mursyid mah diarahan bae tuh coba make nyanyi coba ieu mah aja ya set coba ieu make nyanyi set make nyanyi naon coba ieu kira-kira sia nu hayang naon ya make nyanyi teh sarap tegang kenang kerja sehari-hari teh sia seuri blon teu keuna keneh bae make Quran teu keuna teu terlena teu nol kuari make nyanyian salatullah salamullah henteu make ya Rabbi bil henteu make nyanyi ge henteu ya otomatis make gamelan coba sia make gamelan teh aya khusus lain sembarangan mendak eta teh eta bari ngider teh terlena teh bilukeun tah jadi lamun urang mah eueuh nu ngabilukeun teu boga guru mentak cak di dieu nah ai bakal bisa mayusrifuhu minal batil ilal haq berarti kudu aya guruna ketika terlena arahkeun kana zikir teh eta mah ngan jembatan doang engke ka ditu mah henteu nu mantap beda urang mun ngaji fikih haram alatul lahwi haram mutlak alatul lahwi teh dina Quran nas tapi urang lamun ngaji torekat ngaji tasawuf halal moal jero teuing tapi aing ngadatang ka dinya doang oh halal biasa Imam Ghazali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani make alat tapi khusus teu bisa dijelaskeun langsung di pendian kitu ngadibiikeun henteu sebab naon jang murid nu teu bisa nol ya sia ka dieu sia mah ka dieu dibere Quran sia mah ngahenen bae bere singiran sia mah ngan heheotan doang dibere nyanyian kieu teu bisa tuturkeun mama ayo saya dihadap sia sok tuturkeun ayo ngagitar ya breng gunung-gunung yang tinggi menjulang atuh hancur di negara
eta kos kitu tah sok dituturkan gue nyana sok dibere cara dibere naon karesepna gitar suling piano di pansuri mah ya tah rebabnya nama sok dulu nah gambar torikoh pansuri aya nu keur kieu nyekel suling atuh ternyata nyulingnya atuh teh nyaho sih tuh pansurina keur kieu tah eta teh nakluk dek dibawa ka Allah nu balang kawarah teu bisa ku suara qiraat teu bisa ku suara sholawat nyata habib teh sholawat teh karencang maksudna naon ruhanina ieu matak dibidah ge ku Muhammadiyah atuh Muhammadiyah mah teu nyahoeun jeung teu nyahoeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayk nu kenceng maksudna naon ieu hate ieu supaya terlena Gusti Allah atau ka Kangjeng Nabi dek diarahkeun ka Gusti Allah kudu kenceng ya assalamualaikum zainal anbiya sallallahu teu kumaha Rabbana sholli ala wa cak mama dia itu bidah sia atuh ieu teu bisa di teu nyohona naon ieu na ngabidah maksudna naon ieu keuna terlena hate teh ya ieu teh supaya nol supaya ngabungkeut Kangjeng Nabi mantap hese jawabanana mah urang ieu mah kuduna make torikoh jawabanana make pikih moal anggeus datang ka irah ge moal anggeus lain jawabanana tah mah kudu diajak lu ngabidah-bidah sini lu ke sini gua sobekin mulut lu sini duduk duduk kita mah kudu empat mata lalaunan ieu lamun dibahas na make pikih bae mah ieu atuh bid'ah bae lantaran latar pau aswat pokok sautin nabi ngaluhurkeun suara saluhureun suara nabi bidah nabi dikitu-kitu oh ieu mah lain kitu maksudna supaya tunduk jasa ka nabi supaya bungkeleuk nabi ieu aya nu mantak dinolkeun oh Rabbana sholli ala datang ke pegap urang terlena urang tuh kan ka ditu lagi anta fi kullin jamilu wa jamalu ya mutai urang ngarasa ngeunaheun tang geus didinya sallallahu ala Muhammad sallallahu muslimin tang geus ada wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslimin geus ka kanjeng Nabi bae tah geus pikiran urang teh geus tuh ngeunaheun jasa teh gitunya terus dibacakan nih mata bungkeleuk perasaan Kangjeng Nabi nu asli mah urang mah cau nu bungkeleuk tah jadi nu kudu dijawab ku tasawuf dijawab ku fikih moal anggeus-anggeus diskusi urusan haramna alatulahwi melalui fikih atuh datang ka mamanda ge haram bae mazahibul arba'ah nu mamanda ge atuh haram bae tetep alatul hawi mah jadina Al-Qur'an ge geus kitu sarilah wal hadis teh atuh haram bae fikih mah ketika urang kaluar tina fikih melalui thariqah make pantasab ngan khusus ieu asalnya bae tapi sia ulah ngomong kieu jang sia haram ge aing mah henteu geus ngaji di QC gitu aing bae panu make kokosen ku sia Kugu can belajar torekat lagi gagarak surah doang. Mantak teu bisa jero-jero ieu mah. Teu bisa ieu mah ngan sakadar globalkeun hungkul. Lamun urang geus ngaji thariqah tasawuf teh naon baju ruhna ruh torekat aya nu nasawuf doang teu norekat model dipicung digentur. Eta mah nasawuf doang teu norekat ningnang bae. Bakalna suuzon bae asal kapangi bae jeung nu make sapekar bidah sia haram. Masa kos gitu sih nasawuf? Mana nasawuf selalu akur bae kan jeung jelema tasawuf padahal Gus Dur. Deuleu guru-guru urang nu teh heula. Atuh akur bae tambah pagawean zahir mah zahir, pagawean batin mah pagawean batin.
justru kuna saup ilas jangan teh jadi kitu naungi masyarakat jadi tukang ngangon nu ieu kudu kieu nu ieu kudu kieu nu ieu kudu kieu jadi selalu akur bae maksudna deuk dituduhkeun ieu baca naon-naon binasya aram aing sasalaman yang sia ulah salat didinya aya sapekeran sieun aya ririwaan sama sapeker teh dianggap ririwa lain gitu eta naon eta salah lain kunaon nyana ngaji tasawuf bajuna doang teu make thariqah aya nu make thariqah doang henteu tasawuf atuh sarua bae kudu diakurkeun bajuna baju tasawuf ruhna ruh thariqat nah kakarak diaji aji heula ku urang awak urang jang nalukeun ruhna engke ketika dibere naon kitu ngaranna geus jadi guru mursyid syaratna guru mursyid teh engke aya 40 ke geus dibere syahadah ku guruna beat asli engke dibere tanda kalulusan aya tanda kalulusan biasa ti guru torekat teh mere libas terserah guru tamah engke aya nu dibere teh kopiah aya nu dibere sorban hasilna aya nu dibere jubah tergantung kumaha bari aya titipan-titipan tak eta teh kos kitu dina thariqah teh kakarak di dinya nah si ieu mah kudu make gitar kade sia kade diuk sok tuturkeun mama ngagitar teu beunang kadeulean ku batur ke kadeulean ku batur mama kudu ngagitar iya emang urang resep ieu tungtungna mah gara-gara neuleuh mama ngagitar kabehan ngagitar nah iya ulah mata kula salah milih presiden eta kos kitu tah nah ieu keur carita aya di dieu tah aya di dieu ye lamun bisa memang na yusrifuhu minal batil ilal haq kama waqa'al rajul sakumaha terjadi ka hiji jelema alladzi sami'al ghaib anu ngadenge ka hiji jelema yaqulu nu keur nyanyi mah mufa'alatun faulun taya keur nyana ngadengekeun nyanyi lantaran keur dikaallahkeun ku guruna ajunya ngadengekeun izal runa min sabana walat fawasil surbalai lihabin nahar didengekeun kunjana wala tashrab bi akdahi sigorin faqad zaman wala sigori di mana-mana tanggal 20 tina bulan Sya'ban geus kaliwat maka sok anjeun ulah asa-asa tepungkeun inuman beurang inuman peuting kana beurang jadi urang ditah nginum ulah puasa bae hayuh bae saseubeuk-seubeukna urang kena jebeg eta beuteung wala tasrab biakdahi sigorin lamun geus tanggal 20 bulan Sya'ban ulah sok saeutik nginumna kudu nu loba geus make gelas anu gede bila perlu kastrol nomor 12 titah loba nginum teu kaharti ka eta mah nyanyian aya nyanyian mah kos kitu nyanyian oh angin sampaikan salamku pada dia oh angin rinduku sampaikan pada dia oh angin nyanyi makan kos gitu nyanyi mah kos gitu tak jadi eta teh lamun kurang diamati mah kos gitu cobalah tanyakan kepada rumput yang bergoyang eta nyanyi ngaranna atuh teh nyaho kahartina mah pagon nyanyi ge kos gitu amatnya nyanyi teh kos gitu tapi pun kurang diamati tah eta bahasa nyanyian terus bae sepanjang masa nyanyian mah mun henteu cinta nyanyian mah putus cinta nyanyian mah kitu bae salome 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 eta nyanyi kos kitu sepanjang masa cinta oh lamun nyaritakeun cinta beak kadaek nyanyian mah kos kitu bohong namun seputus cinta geus acak-acakan geus nyanyi mah geus pokon mah kos kitu bae tah nu mantak teu meunang tah nyanyi kos kitu dina thariqah mah nu meunang soteh nganyanyikeun peperangan meunang sote ke nganyanyikeun luhurna Kangjeng Nabi
menang sote nyanyikan katauhidan ka Gusti Allah. Jadi teu sambarangan nyanyi. Aya Habib Rozak penyanyi teh cinta melulu. Nya nama teu salah tuh nyanyi kos kitu mah. Tah, nyanyi teh kos kitu. Jadi aya tahapan-tahapanana. Nah, ieu nyanyian luar biasa ieu. Kanyawanana ku jelema anu ibadah ka Gusti Allah lantaran jamna geus jam 12 wallahu a'lam bissawab. Tawiki laiki Gusti baba tetep memartelakeun baranggang teu gaya mana taata sabab rahmah wal afiyah. Satuhuna taatiku sabab tekana rahmat lan afiyah kawaras. Roya Abu Nuaim musgariwayatkeun sebagai Abu Nuaim anna Rasulullah. Satuhuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngucap Kangjeng Rasulullah. Innallaha azza wa jalla yaqulu in satuna Allah azza wa jalla ikum wadauhi Allah wadauhi ing labad anallah ta ingsun iku Allah la ilaha illa ana para pangeran iku maujud angin ingsun malikul muluk turkang ngarajaan pirang-pirang raja atau ngamilik ing pirang-pirang raja wa malikul muluk lan kang ngaratuan ing pirang-pirang ratu. Qulubul muluk fi yadi utai pirang-pirang ati pirang-pirang raja ikut tetap ing dalam kekawasan ingsun. Innal ibadah idza ata'uni hawatu qulubal muluk. Dan satuhuna pirang hamba ikut tatkala nurut yang ibadah ingsun hawat. Maka ngaliakeun ingsun ing pirang-pirang ati pirang-pirang raja na ibad alaihim ing atas ibad. Berrapati kalawan laswar rahmatilan asih. Wa innal ibadah lan satuna pirang-pirang hamba iku idza asauni tatkala maksiat yang ibadah ingsun awatu quluba mulikum alaihim bisuhti wan nikmat. Maka ngaliakeun ingsun ing pirang-pirang ati pirang-pirang raja ni ibad alaihim atas ibad bisuhti kalawan bendu wan naqamatilan siksa. Asamuhum sual azab maka kenani ieu muluk hum ing ibad ing ala ni siksa. Ieu hiji bab rek nerangkeun kajadian anu datang tingkah-tingkah anu datang bahwa sanjana taat ka Gusti Allah ngajadikeun sabab datangna rahmat jeung afiyah. Masyaallah. Sekumaha tadi taat atuh geus dijelaskeun tadi tobat taat ka Gusti Allah eta teh kitu nomor kahiji tadi dijelaskeun ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah kahiji tuh kedua dan katilu ieu taat horeun sabab rahmat jeung afiyah. Abu Nuaim ngariwayatkeun bahwasanya junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu pernah amprok urang jeung Kangjeng sebab teu kazamanan. Boro-boro kazamanan urang. Asa sahabat ge lain teu. Jauh 14 abad anu silam tapi wali Allah mesri ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Rasul. Bahkan bisa direncana hayang kapanggih jeung Kangjeng Rasul ngimpi bisa direncana. Masya Allah. Bahkan Sayyid Maliki mah Mekah kapanggih jeung Kangjeng Rasul 2 kali amprok jonghok mah. Habib Lutfi pernah kadatangan Kangjeng Rasul. Numantak nyana kuari bangonan gitu ngaranna Sabodo. Embung dianggap hebat.
kadang-kadang geus kitu bae nya sabodoa geus boga kanikmatan tersendiri. Geus boga kanikmatan tersendiri. Bahkan pernah ditempokeun ku Kangjeng Rasul pangkat-pangkat di masa dunia. Sadunya jadi ngajajar tanya pangkat kahiji, pangkat kedua. Jadi nyana nyahueun. Urang ku hari wawalianan nyahueun di hareupeun Habib Lutfi. Sebab sangarana anu dileuleuh ku nyana waktu keur ditempokeun ku Kangjeng Nabi jajaran awal. Wih boten wenten seueur. Ya, jajaran kapingdo nih coba kapingdo. Ya, diempleng maning ge. Wih, ora ono. Wong kronjo iku. Terus sampai 9 baris. Hiji, kedua, ketilu, kawa sampai 9. Antak nyana nyahueun sadunya wali. Eta keur carita rahasia. Kajeun kula ieu mah nu ngadongengkeun aja lain nyana. Nyana mah ngadongengkeun ka kula ka ente moal. Ka kula ge nyaritakeun dah. Dibere ku Kangjeng Rasul pernah jajaran-jajaran wali Allah. Sakitu ajunya lagi pohoan meureun lep eureun deui. Aju kacai nyana. Poho meureun. Kos sakumaha Abah nyaritakeun kumpul di kitu Sukabumi teh di naon karapan teh teluh teh. Pelabuhan Ratu. Ya, cok Abah teh. Eta harita erek Gus Dur naik jadi presiden reformasi. Reformasi sekitar bangsa genep bulan deui. Abah kumpulan cenah. Di mana, Bah? Di Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Di mana Pelabuhan Ratu? Di tengah laut. Jadi eta di dijaga ka ditu aya jalan cenah ka ditu. Jalan bagus itu aya bangunan. Itu aya Buya Cidahu, kemudian aya Abah, aya Bung Karno, aya Gus Dur terus cerita. Barang sareng poho meureun nyana kaleupasan. Aja ngaleos ka jero can anggeus. Dongeng can anggeus ngaleos. Geus teu kaluar deui. Oh, poho. Ieu Habib Lutfi poho tah nyaritakeun. Kos ente nyaritakeun ka bogoh. Poho horeng di hareupeun pamajikan tsunami. Aduh Gusti Allah agung. Tungtung nama orang kaduhung nyarita benduna aya 5 bulan mah. Ya Allah ya Rabbi. Tah, ieu keur carita urang teu pernah amprok jeung Kangjeng ngimpi ge hese. Komo amprok langsung mah masyaallah. Lain hese-hese deui kudu bersih awak, bersih kolbu. Sering maca sholawat. Kangjeng Nabi apalin lamun nu sholawat naon nu kurang sok dibaca teh apalin Kangjeng Nabi. Urang maca sholawat naon apalin. Eta kan lapor sholawat itu. Sholawat urang asal dibaca bae kan ngawujud lapor. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Di mana ya? Di Cilong Pasar Kemis. Di mana? Haji Pendi paingen jores ya. Nyawan nyawan. Teu husu maca sholawatna. Di luar bae itu sih angkat itu. Apalin nya lagi kan husukan unten. Oh tukang jombo luar biasa. Zahiran wa batinan. Mantak urang lamun endek maca boro-boro waliullah mah boro-boro endek maca sholawat. Dek baca kitab bae ge encan jadi di batin lamun terasa encan hadir guru. Iku maca bae. Urang dek ngaji. Terus lah hadiah tah Muhammadiyah bangsa Persib moal ka situ. Bangsa Wahabi mah beda lain mantak lain deui ke. Kojun hebat ge tapi lamun para wali Allah terasa guru dek dihadirkeun ieu teh maca kitab nang ti guru-guruna terus jahat. Geus perasaan aya ta guru teh ya. Ieu nu nyieun kitabna dihadiahan. Kayak geus aya karak. Geus engke nu nyarita teh lain seperti urang nyana. Tuh, nyana nu nyarita tuh lamun nyarita tuh sabada teh digoblok-goblok ge jalain aing. Sia emang sia mah garoblok ieu. Meujeunna digoblok-goblok ge. Kan gitu. Saya mah cak musonif emang goblok atuh goblok nya mah. Kan kreditan teu eueuh. Weh, tah mah lain goblok, ablagul goblok tah mah. Tuh kacau. Terasa keur carita batur anu luhur pangkatna seperti eta. Aya anu geus endek ngaji hajur teu datang-datang. Guru teh teu datang teh libur. Sakali kaget kan murid teh. Kok ieu bisa teu ngaji aya naon sih? Teu daek ngomong guru mah kabar hadir. Dumantek teu ngaji teu hadir guru.
Kondangan tanaonnya itu guru. Siapa tolol? Tolol kondangan. Tadi tak gila. Keur cerita jelema gede. Nah, urang lamun maca sholawatan ngahadirkeun Kangjeng Rasul. Tadi ke waktu-waktu mimiti aya sesengitan, urang geus diberes. Wah, singit naon ieu? Singit naon ieu? Urang kaget. Lamun urang terus ke Kangjeng Rasul. Eta kan sinar Kangjeng Rasul teh aya ka urang sengit. Pernah Haji Pendi maca sholawat. Adi sengitan, singit menyan. Nah, nu tadi paeh teh ye. Tatanggana orang paeh ngaririwaan. Sebab Haji Pendi boga hutang can mayar. Datang. Nah, ye. Sajadah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios kieu. Innallaha azza wa jalla yaqul. Sajadah Gusti Allah azza wa jalla yaqulu. Kungsi nyarios cek Gusti Allah anallah la ilaha illallah kaula Allah teu aya pangeran kecuali kaula malikul mulk anu ngamilih kana seluruh raja wa malikul mulk anu ngarajaan seluruh raja ngamilik seluruh milik bumi jeung langit kula nu boga raja kula nu boga anallah kula Allah la ilaha illallah langit bumi katut asina nu aing raja ti mimiti RT datang ke presiden raja nu aing kabeh nang aing ngajadikeun nu ku aing ngatur bener jeung teu bener aya di leungeun aing Kulubul muluk hate para raja piadi aya di kakawasan kaula Jokowi aya di kakawasan Gusti Allah Presiden Donald Trump Amerika aya di kakawasan Gusti Allah Salman raja aya di kakawasan aing raja mana deui coba ieu. Guys, ulah jauh-jauh ke luar negeri guys lah pokokna mah dalam negeri bae guys. Raja sa gubernur ka kawasan aing. Hatena aya di leungeun aing. Zeki aya di leungeun aing. Sia, ulah sok sambarangan. Awas ya, ha. Aya di leungeun aing. Seluruh raja aya di kakawasan aing cek ngomong sompralna di leungeun aing janu aing ieu nangieun aing hirup lagi ku aing diatur ku aing hatena aya di kakawasan aing wa innal ibada sanyana hamba-hamba aing iza ata'uni di mana narurut ka aing salatna buat taat geus ka aing hawaltu quluba bulukihim alaihim birrafatir rahmah aing bakal dipengkolkeun hate para raja ka eta hamba dengan welas asih. Lamun sia jadi kiai, lamun sia jadi kasepuhan, lamun sia jadi sesepuh, taat ka aing dengan taat anu muadab. Seluruh raja bakal nurut ka sia. Welas asih ka sia. Bupati sakitu hebatna lantu urang taat bupati ge bakal datang ka urang welas asih gubernur sanajan kukumaha ge urang taat ka Gusti Allah tanpa aya embel-embel teu hayang di alam teu hayang dibere teu hayang diagung-agung ka Allah nyanana janu Allah ieu didatangkeun dengan welas asih presiden sakumaha gagahna ku ari leutik guru tapi gagah leutik tapi ku gagah. Maksudna gagah ke gua. Gagah teh wawanena. Gagah. Maksudna gagah teh asa salah. Bangun gua ieu, bangun dong. Atuh kumaha aing bae cek nyana. Tapi ku ari nyana dieun terobosan-terobosan. Anu kamari nyana teh blusukan. Nyen pencitraan supaya dipakai kahebat. Ternyata setelah demo besar-besaran di bawah dengan bendera kiai. Waduh. Jangan sembarangan ternyata kiai. Hatiku ingin menghampiri.
ingin mendatangi kiai-kiai supaya kiai itu mendukung aku. Tidak lain karena Allah, nya nama lain karena Allah. Beres ya asal dukung aing. Beres ya dukung aing. Sarua jeung kitu. Di akhirat disiksa duanana. Di akhirat disiksa duanana. Aing mah ngabejaan bebeneran sih mah lillahi taala ieu. Sia masuk aja jeung sirikeun aing. Tapi lain masalah eta na ieu mah. Masalah ieu na ye. Idza atauni hamba aing di mana taat ka aing hawatu qulubakum bakal dipindahkeun hate raja, hate pemimpin ka eta hamba birrafatir rahmah. Kalawan welas jeung asih. Raja menghormati. Raja dedeh, raja asih menawarkan. Butuh apa sih Kiai? Lingsem. Apa yang perlu dibantu Kiai? Di dalamnya mah dukung aku dong. Ntar aku kasih deh. Iya deh. Sama Betty, sama kos gitu mah. Aduh, Masya Allah. Nah iya rame jasa ieu mah hadis. Rame ieu mah kakarak seperapat hadis. Wa innal ibad wallahu a'lam bishawab.